Duitnya ka dikot sama besi ngararanyu. Tungke da meureun. Nginyam korek euy. Tidak tinggalnya. Korek di. Eta kan deui tah korek tah. Sok di Barawa. Ini nanya ngasaan ya. Ayo udah teh. Lah nanya aya udud mah duit heula. Mereka kau udah boga deh kamu. Satu dari menta udud deh. Pan aya cenah udud eta tah. Menta hiji, ieu nu ieu. Dasar saya tukang warung teh. Arek mau meulina mun mah arek kau mau meuli udud da. Udud boga deh kan. Cenah ngawarung atuh ari udud menta keneh ke pembeli mah. Ku banguskeun wae mah. Sia teh teu kudu tinu ngawarung wae meuli udud mah. Atuh sia sodakoh ka dewek sekali-kali. Tah sodakoh mah menang deh tah. Batingan anu nulungan ka di kuburan teh ieu udud. Menta cing minum euy. Untuk eta cenah. Ada cing minum. Heuh pan arek nginum heula meureun Ieu teh meuli tah. Moal ulahkeun ulah nginum cai kemasan deh kah. Ieu mah aya cuka jeung kecap. Eta aya sok wadul. Eueuh. Hayo ulah sok koret kena cai mah ke bisi di Mekah ke mun umroh di balangsakeun cai. Naon ya? Ieu. Ye. Kayu nang kieu. Ya. Hei, ya we. Si ocerog atuh ji Eueuh caina eueuh. Sarana cai di dia mah. Naon ieu? Sia mah kerupuk tanya wae atuh ulah sagala ting di tetep gerak ngerakeun wae Arek meuli moal ieu teh. Heula atuh cik aing hayang nginum heula Ayo tuh mana cing nginum teh ieu teh koro aing garing oge. Aing mah tarareueur cai teh ari-ari loba minuman kemasan atuh ngan kudu aya naeur cai mah. Si aku mah pamikiranna ieu ke batur mun jajan kesel ke nginum mana cai. Ieu cai lain cai ieu. Henteu sakabeh manusia resepkeun cai kemasan da aing gen resep cai kemasan mah Nukeun naon ye, Ji? resep kana cai nang naheur aing mah teh bure teh cing nginum Ieu nukeun naon ieu? Ayo sia minum cai termos tah. Teh kudu make gelas tengahkeun langsung kana ti Ieu mah koro. kalecik teh badalam yeuh. segala ting dicabak tuh Arek naon abo ari moal meuli mah cubuk cabak wae sia mah. Tuh, tah. awas tah tangan bisa dileop ku aing Udah mana naon. Nyimpang ka warung udud mawa gerak ih. Heuh, eta teh ge udah mamawa. tidak tukang warung nage udud menta ti aing Tukang warung mah Itu nyewa kios atuh pan berempang diukan emang teu mayar pajak sia cicing di dieu. Mayar. buka cida panas wajar teh tina termos diinum. Hayo atuh arek meuli moal. tah anu rek meuli tah layanan heula batur Ripo ya mah sarwana ya mah. Tah ieu tah. Ieu. Arek meuli arek nganyuk. sia masuk ujon kitu kumarek laku jadi tukang warung gitu mah kudu nage ramah ka pembeli datang selamat datang di warung kami selamat malam gitu Lain udud menta anu. Kasih meuli ieu mah. Kasih roti. Roti hiji. Kela duitna heula ka dieu. Aya duit mah aya. Iya masuk cap benyeng Ya pada wae. duit ya. Tong. Kita. Aya barekan ya mah. Oh hakana jeung merekna ngeunah ieu teh mah amis. Keju. Coklat lin keju yo kanyaho. Dai mah coklat tungku deh tadi nama aik meuli keju deh kaji. Ini coklat tungku. Sama tong cubuk cabak wae Duitna kadilan. Buat sidak we tuh nya ampun deh kah. Iya Darmaji ngabok. Urang mana ieu ya? Ngabok 5 ku hiji. Ieu urang mana ieu? Jelema duaan ieu. Teuing eta teh tadi nih tah buka eta warung ari geus buka warung kur minta cai we doang. Kitu nya. Cicing. Cok-cok. aing mah heula ieu kombinasina naon ieu teh halal toh Kombinasi. Halalna teh mah lain eta. Lain tina plastik. bisi teh halal Mereka masjid adalah. Wah. Cicing dihareup di tukang. Ada Isa. Ulah ngajedog dihareup. Nya, Da teu pinuh masjidna dihareup di Mang, tukang. salah eta ka dia jalanna hei Tadang Ini. tadinya ini. jema geuringna ka mana teh Itu sakong. mah aku atuh Atuh saya teh arek meuli naon hayo geus cangkeung ieu ih. Kela atuh ji udud ge can beak sem sabar kudu ramah jadi penjual mah ke pembeli teh. Udud minum ciherang. Kesehatan jeung harang teh.
Lo- hantam aku kopi. Lo ngopi isi lambung. Itu heeh. Jangan ya papa Ada, dah. Ada. Kenapa sholat? Atuh heeh. Orang dulu yuk balik ah. Katu sagedeng jeung candak cai tanggung. Bener balanya heula. Dan kita tadi di siat titah muka bel nyusul ke aing keur merenung oge. Sudah kenal merenung teh. Oh, atuh kepo tanya ting sia mending meuli aing. Sia aing mah ieu ka sia teh non teh disebutna teh. Perhatian bisikeun sia kuna naon. Si leungit naonan deh. Heeh. Emang sia saha dewek perhatian ku badot najis dewek mah. Ari perhatianmu ku sawe atuh Ji. Tan rek meuli tah. Mangek melilin nek bala nyalin. Belah nganyuk. Wah, nganyuk mah geus ulah wakamang teh ngalayanan nganyuk kana mah. Atuh beungeut rek marili naon? Mah dari deh. Balik heula salat Isya. Nyet teh mah yakin. Mah garing.